Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun Wasta Anti Alif Brilian Putra Budiman di kelas 10 MIPA genep bade nyaritakeun dongeng Si Kabayan Jadi Haji. Dina hiji waktu Si Kabayan jigana geus lila henteu ngadahar kadaharan nu ngeunah. Kajaba manehna boga kahayang ngadahar hayam nu ngeunah. Tina hiji mangsa manehna boga ide. Manehna nyaho yen mitohana sok nyuguhan kadaharan nu pangeunahna mun aya haji nu datang. Jadi manehna nyamar jadi haji, make jubah bodas, kopiah bodas, jeung sorban anu ditalikeun dina beuheungna. Terus mangkat ka imah mitohana. Pas bapa mitohana Si Kabayan nempo, manehna kasemahan ku haji. Manehna nitah pamajikanna nyiapkeun susuguhan ayam. Si Kabayan dahar sangeunahna ti susuguhan bapa mitohana. Jeung saenggeus dahar manehna ngaungkapkeun identitas nu sabenerna. Bapa mitohana marah pisan jeung mutuskeun bade ngabaleskeun dendemna. Dina hiji sore manehna make jubah jiga haji terus mangkat ka imah Si Kabayan. Si Kabayan ngageroan pamajikanna, "Urang kadatangan tamu terhormat sayang. Hayu geura urang mencit domba sakalian." "Doma," ceuk pamajikanna Si Kabayan. "Di mana maneh ngaharepkeun urang meunang domba? Pan urang teu boga domba." "Emang maneh henteu era ngomong-omong kosong eta?" ngece Si Kabayan. "Sok peuncit we domba bapa maneh, eta ditali di tukang imah kuring." Ngadenge kata eta kata-katana Si Kabayan, tamuna haji buburu ngomong, "Ulah Kabayan, eta hiji-hijina domba abdi." "Oh hampura abdi Bah," ceuk Si Kabayan, "pajarkeun abdi kadatangan tamu."